We'll be right back.
Lindung Abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Halayan nyebat asma-Na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurjama linuhum.
silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung nyaritakeun kalangkang manusa katsarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curut sorat saih nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer tawis negara subur makmur gemah ripah lo Cinawi aman santosa Kertalaharja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara Raja Adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi Semarurah putra Pawana salaku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis ngahaja ngahaturanan linggih astra jingga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuning alam Semar kuncung danarul Siti bentar kang puputra kang Tumaritis Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala iwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh
Kalayan atuh unyuk semangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan ligih teh aya pikir saeunaon ieu teh. Tansah diajeng-ajeng buya. Aya naon ieu teh? Kusimar jeung si sangkon. Nya tiasa riung mungpulung kieu ieu. Oh, syukur jang. Kieu deuleu ucuk. Saperkara dewek teh sono sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak. Naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kandenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal da anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak umum di umum dari jeung absolut nah nek tentang umum lain tangga yang lempengong urusan prinsip yang malako jitu munafuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu salenang acan di boehan ge kudu hirup pake jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng di ditu mah akibat
kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha teh kitu cing cek si laing ama anu goreng gajah karena gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah maung geus era sia era ku siapi oman era Hetak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung ngumpul ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang eusia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan eta sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati ulah tahun nya nya diperingati unga tahun ngera unga poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler ta nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan heeh gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan oh silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jari besi
Jelegur teh merdeka ai keluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat. Tina dibui teh didasi. Tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain. Didasi heula tuluy dibui. Aya nama dasi ngamal. Tuluy dinejar jibut. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman. Mun cara ngotan baheula maning. Nya. Eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok. Katsida deui teman. Bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral. Tapi anu pupuhna teu bermoral. Ai pupuhuna teu bermoral, mun panggih ayeuna hareupeun abdi da didagor juga ngirungna abdi. Eta mah kagila-gila keding. Aneh abdi mana? Lain aneh su. Ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab. Gitu. Tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug. Iya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener tamanan nu. alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu boga blek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong oman. Bongan bangkong ya, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Uluh nya. Heuh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng ngangan rorongkong. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngadog di jero liang. Bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui. Saha pijalmeunana grepek nu mung ka geleng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah. Tah,
artina teh pangkong ngahem-hem liangna kayak solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun siapa jadi dagor kayak bae Solusi itu polisi itu jauh. solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan dengan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang sapu ieu lepas tina sabeungketan hancur ya jadi jangan keluar natang rarea colot bahlah bisa bakal ngawujud di sagala rupa asa dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha itu ngalilir batur ai bokap ngalilir kumaha aja jelema teh nu paralinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong kah konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngukur ngagedag ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana sok ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tak ceuk ilmiah mah henteu Gitu. nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan ai rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan udah rasaan ieu euy nah bet atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh Tuh. wah mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning Gitu. eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji teh wetan
kumaha maksudna dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibidahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh benar cikalloh mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajeun pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan ngaranna bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kang nginum-nginum inum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot gini tina angkot bari leumpang teh geuningeun buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan kuntungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratanya muing meni malalesit di jalan teu sangka da wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikirnya kan wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nyawa nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa don king don malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu ganja sedangkeun eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda sedangkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa
Panyung si basa benar wawang salan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitu di Sunda deuh geus eueuh aya kesunaan nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung dengan anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah jual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabuntut bangkong naon yen bisa iwaluya negara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi moal jauh pilung bener di lempeng jeung keterangannya iya budu teh ai angon tah ieu teh sabenerna mah teh geus teu bisa ngangon hawa nafsu ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimbun deh iya nya leres Pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek
belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing iya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cu dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu jang nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jang kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur bukan pribadi keluarga naon reset jang biasa anu kacangrum tah kitu jang nuhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pangna nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu siga ieu nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapaina rek dipangwayukeun cing gablek pucus mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas parentik curup laras tekan da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu sarebu sebuah biji teh beak Bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangon hawa nafsu teh kari-kari ayeuna Bapak kalakuan kitu ilmu ajub ilmu lilin asa jauh jeung ilmu lilin ai ka batur nyaangan manehna leeh jauh jeung mun dicaritakeun kan eta di cenah kudu anu toja iya ieu teh sarangan disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh pe surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samoda kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeurang abdi ye da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaki tong geuring ucu emak tah bukan teh aya dunya ke ngasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang Vespa japlang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh bukan duit mah tong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah pake jeung hayang nyanung teh terus sok ya inung silaing teh
moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu. Sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Wah! Itu si belegu. Garwa Rasul abdi ceuk kiai ye dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate. Nah di Arab aya tangka cau beja aing oge. Da nyarane na keur dilembang ari teh. Tong sok kitu be. Eling atuh buya. Tah kitu ngomentaran sia teh. Lain ngebetem we. Care. Aki-aki 7 mulut je ye. Si kalalanyoan kita. Nafsu teh mun ngaberung gitu. Di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan. Heuh, syukur jang. Ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing. Tapi ke bapak rek ngawayuh. Heudeuk itu nyika. Paingan eta unga isuk-isuk ngajus leunca we terus. Leunca jeung takokak teh digedekeun. Leunca takokak. Dina sakuna teh kuda laut. Akar jame. Akar jame. Jame ngono. Nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki. Awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot. Goblok sia. Bobogaan tiul cenah. Tah. Nuhun. Nanakeun hak silaing teh geus dewasa. Kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur. Tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Wah, cilaka geus kitu mah euy. Mapatahan kana beger mah abus. Wah. Pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi ngagaralang baru dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing mun teu kabeh pucus. Mereka dawang aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Heuh syukur. Make ugeran gitu kan. Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Lalu deungnya wa. Antep Ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh Sarwana jeung bapana teh cenah. Bisa kompet daunkeun. jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan cenah init aing deuleu antep nya moya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti bentar teh bohong. pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana Kuda Simpawan. Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah Sok diruksak gitu karan kolot. diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh Kagoresan di awewe mah. urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula
teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy. Oh. Teuing meureun tukang gambang jeung ada mah. Atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU. Aduh. Aing nepi ka kieu euy. Sa Menteri UU teh Menteri Kehewanan. Kumaha atunya teuing ya, paduli teuing ah. Wau jeung guyur teh mana kitu ge. Ulah, naon? Ubar stres euy. Sok ah. Gunakeun kana jurus teh. Bro. Olahraga. Siling lah. Bro ngatu guyur si teh. Lain cecengiran wae siling teh. Tomo nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar, Ketua KNPI ongkos teh. Wilujeng Sumping Sae Dah. Nyilakakeun sia teh.
buka bina-bina guyur ahli seni wungkul teh lebih dianggap naon teh kurang wilah bete dengekeun aing dengekeun syarikaya kemang raja kemang monteng di astana tuh gandru iya mah gandru ini jauh atuh sok Jadi aneh. dina eta we dading dadung jadinya mimitina Serpet. iya bagus yang puas ya mah udah dari tamulan tenang ayah aing nyaho ngarti aing oge mana japo cerita kitu maksudna mah ngarti aing oge burukeun tenang nya aing nyaho kana bahasa trompet padahal cek tukang trompet aing ngajak ngising nya pada maksudna mah naik telang layangan kabur itu namanya mempermainkan aku Memperdaya aku. Rum
Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat Babarwete samia rempel samia pang-pang sekar mekar Pandan harum si pandan harum banglus lampakipun ieu Semar tika ngangan astra jinga dawala nyawangkeun bade ngajug-jugnya tengah lamar ka pertapan banyukan sana putrina sang pandita Permana Sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inceran kaum Jajaka margiku kagelisanan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kata jika pati-pati para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri atuh beja pabeja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik kata jika pati-pati
yaeta beja tidak sajengka jadi sabda Pak yang di pertapan teh ayam malati sanajan Bang Bara loba jameran tapi teu acan aya hiji Bang Bara anu tiasa menangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan Aswatama putra Narasidorna anu kiwari nuju kaedanan tur kabung bulengan ku ieu Dewi Nilaningrum atuh hariwang ieu dorna kaputra lajeng wae lumampas sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seueur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureukkeun tina kacape lumampah tina kendingane pun waladan tama anaki mudah-mudahan singa jodoh kasep mudah-mudahan oge kasadayana para Kurawa aya urang ngareureukkeun heula sampai lumampah Cing tiasa kajodohkeun ka Akang nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan Akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh mah teu bisa laksana nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih
si Dewi di landing rumcing tiasa kajerokeun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kabar. Diri masing taringcing masing emut berang peting kadek kajong-jongan salira kena dijari Kupat sing lopat ka batu kelakuan teh jujur Mudah-mudahan sing tiasa kajodokeun ka eta putrinya. Mudah-mudahan teu dibikeun awewena paok wae gelikeun. Ya. Lamun nafsu teu dipegung kahayang teu make dasar ngalawan hukum agama nu kitu asup sasar Didoakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya. Doana we. Doana sisa tadiga. Ya. Sugane atuh. Ai disumbang mah teh sararea. Nya. Kabuli hatena urang dia. Ya mudah-mudahan. Cari. Bener. kurang garwa
awew jika kugara pekan gitupokok nama gelis di urang nugelis ya tuh hati dipangpalerkan gese tapi manga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos hampir dugi kaita pertapan urang sami-sami lamar lamun gelis eta budakna ya kena indung nama kuing boga kena salaki mun blegong tenggelan salakina sekarang rumpul saudara parantos pamali syak jurik kau selain kakolot cek aingnya aduh hari ama ngiga saha ngiga Pak Haji Dendi jadi tersangka ting dikukuti lelemutnya kodakot di zaman bolon boga anakan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat sabenerna mah hayang boga incu pantes jika pasar jika mana-mana boga ngadu domba teh meureunan ditungtun ku incu hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pamajikan teh amat teh kuat ti baheula amat teh hayang geura nimang lauk incu aya heuh itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep nyuhunkeun pangrojong teh sadayana tenang ya beres
Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna Anus Jangga Lamar Kaeta Pertapan Banyukan Sana Unirahangan Dika
ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mang kana naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Pandawa anu parantos nyumbangkeun nyaeta kapunana kaya nih Mas Becis kumarin sing hinten jumanten angean sareng sajabina tanaga emutan harta harti dugi kadikerahkeun kapunana sasatna bade pindah tina alam lalagasan kana alam perimitan sejak ngalamar ka eta putri anu kakasih lila ningrum wadalaan pasandeng banyukan sana banyukan sakedap deui urang bade dugi ka eta pertapan mudah-mudahan punana kaswata mah tiasa ngajodoh ka eta putri anu kakasih Dewi Nilaningrum kalayan teu sakedik murid-murid mang anu dina waktos ayeuna sanajan teu ngiring oge ngiring restu di antawisna Pak Haji Apoh ti Cikone Ujang Risman ti Sangkan Mantri Baran atanapi Mantri Wuhu Pak Haji Nan Pak Haji Dedi Pak Oman Batu Palurah di ujung Berung Pak Ade Dharma Pak Haji Sadayana Salumping Momo Bapak Lurah Tegaluar yakin teu saeutik anu kantos dina waktos ayeuna tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur Ser nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngasih budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah kuper teuing mang teh hirup teh leureun petak ser nu ngarojo nunya Tayena atau sadayana nuhun urang parantos pepesang urang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarereungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita aswatama anaking jimat awaking basa mah mulung tanyung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semrotkeun kana kelek menang nyapen komat eta aya sarereungit udud udud anu 3 batang tadi anu ngahajak wama di jampean anu teh wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu teh Pak Haji Apoh mantap eta teh anu sabatang mati ama tanu 2 batang mati Pak Haji Mustofa jeung ki Pak sokenya ki Pak Haji Ade Dharma we eta teh wayahna wadahna tuh tah pake tak banget sugan jeung sugan dijabah kepoh-kepoh kaunga madhab ngajuru sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan tulis sesep sabare sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul ka kaler mentong nya
gitu nu penting menina waktu ayeuna laksanakeun mangga kurang haja dongkapan eta sang panita Kurawa parantos neraskeun deui lumampah sabadana beberes nyaeta nepang sapandita sesepuh pertap Banyugasana kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di Patamanan bibi mah ulan ya Adia bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor ku ayana ieu putri amengan di Patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureun kagiatanana nyarareng sele dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum barijeng nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nurasak ya sesekar ningwang nurat cahaya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gilang gumilang nurat cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori angin-anginan ya bibi mah bulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi deudeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesotin nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud deudeu da kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet ya bener gitu bener omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh meuni kumerot seueur acting meuni cumeplak sana hayang bibi kumaha Haji Ade Darma kalayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa amin deudeu nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing piraku ka ucing untuk Kang Gamang piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa
laras bibi Jalmi. kayak maksana ka manusia teh manusia kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusia mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal lepas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu lepas tina pitulung pangeran aya ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusia mah laras sumuhun men sumuhun mau jauh jeung wiwaha manusia nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna segala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang Oh, sakitu. ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi Paham. kumaha bibi pengalaman anu kaalaman pangalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah laras ieu mah sejarah bibi sejarah Dibayar bibi. keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen ya bener Geletuk bapak pupus. bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan di indung bapak teh dia keueuh ragap daya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamer hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot diningalkeun dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu mah yatim piatu nungul pinang bibi teh Teu khawatir. ku tatangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan Diunggah parapatan. unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen ket manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun ditiiran dijieun kecerek Barengalan. unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut kumaha mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir nah da puguh kasiniran da mobilna butut oh bisa jadi Mobilna geus spionan. balik ka lemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong yeay Tepira ku tukang ojek. teuing da mamawa arit keur ngarit meureun teuing mun kitu iya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan saya kan nya untung tuh saya ke pun malah beh dia enakeun mah beki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tah ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marogana paingan pajinang keur sakrat tae nen nasib bibi mah ulah ka sorang ku nen mah keur sabibieun kunyang sara tekanan ekonomi bibi mah nepi ka teken digawe ka Saudi Arabia jadi TKW bener sesemet bibi we Yang buka rezeki di sana. hayang boga rejeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis